urang bahas lain dina masalah urang di lama Buddha ya ibadah ke Allah. Nah cenah urang teh diparentahkeun kudu ibadah ka Allah sesuai dawuh Allah dina Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiba-tiba diciptakeun jin jeung manusia anu kudu ibadah ka manehna. Jadi berarti diparentahkeun ku Gusti Allah teh nyaeta kudu ibadah, digelarkeun ku Allah ngalangkungan sareha ibu sareng rama. Urang teh kudu ibadah. Ari ibadah sebagian ulama fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'diman li rabbih. Nyaeta pada melan anu mukallaf akil balik kataktik geus kaperdi ku hukum syara. Jeung nyulayaan kana hawa nafsuna anu aya dina diri pribadina, jadi sulaya hawa nafsu. Nuturkeun sulaya hawa nafsu anu aya dina diri keur naon? Keur ngagukeun ta'diman li rabbih, keur ngagukeun ka pangeranana. Tegasna Gusti Allah anu diibadahan. Ini anu diibadahan ditanti Gusti Allah. Naon artina? Sabab geus jelas. Allah mana? Allah anu ahad. Allah anu qul huwallahu ahad. Allahu samad. Tahu urang sadaya teh kade bisi ibadah diarti ka Allah. Dicarek ku Allah nyata wala tusriku bihi syai'an. Ibadah. Jadi urang teh pagatua dina geurian di alam dunia teh geuning kudu diparentah kudu ibadah ya ibadah mahdo secara langsung. Contohna urang salat, contohna urang puasa, contohna urang ngadua, eta disebutkeun ibadah mahdo diri pribadi jeung Allah. Eta teh sarasana mah diparentah teh mun urang salat kudu diponan kana syarat jeung rukunna lebihan pambatalan nana. Disebut rukun teh nyaeta salah sahiji perkara anu kudu dicuponan atau anu kudu dilaksanakeun dina mimitian urang eta pagawean. Hari syarat nyaeta kudu dilaksanakeun memeh digawe gitu karena eta kudu dilaksanakeun eta teh. Contohna urang salat wayahna urang lamun jalma kafir urang salat teu sah sabab can nyuponan kana syarat. Ta syaratna urang sahna salat teh kudu wayahna. Lamun eta kafir laksanakeun salat wayahna teu nantep kudu asup heula eta teh dijadikeun syarat. Atanapi salat ngan balik 3 tahun salat san kataklid. Salat kumaha cara eta? Baik diajar. Dasar mancan naon sababna? Pangibadah teh keur jalma anu balik. Kalau jalma anu balik beribadah bau kabina-bina diancam. Ngareunana ngalkeun kawajiban ngan eta teh saturahan nikmat anu lahiriahna nikmatna kudu ngalkeun kawajiban tapi saturahan aya sama. Salah ulama ahadun dan bahiru wala bahiru wala bahirna masalama sholat jaga puasa syahadat bohong ditinggalkeun misalna ayeuna contohna haji geus anak urang geus mampu ta eta teh nikmat ngan sarieureun eta satu kali eta aya ancaman dohiru wala salama tapi batinu batina mangke di akhirat cilaka gitu.
sakitu urang sadaya kade beubeujeur ka sadayana termasuk pribados we ibu-ibu, nah bapak-bapak, pemuda-pemudi sangka ulah kapijeun setiap lekah ada urang rumah langkah tapi niat saya sen saya niatnya barang niat mah bujeng-bujeng geus dilaksanakeun atawa keur dilaksanakeun can wae urang dipidamel karek niat anu sae eta geus dituliskeun hiji ka saya tapi lamun urang eta kasaya nyaeta urang pun nyaeta dipidamel dibere 10 kalusan lamun dipidamel lamun urang niat kana kaawonan niat can dipigawe can dituliskeun sifat rahmatir rahimna Allah tadi itu ulas kasihna Allah tadi itu niat kana kaawonan bila mana urang can didamel kana eta kaawonan can dituliskeun tapi lamun eta kaawonan dipidamel dituliskeun sabaraha hiji kaawon ari kana kasayan mah nyaeta can dipidamel kana eta kasayan geus dituliskeun hiji kaalusan lamun dipigawe kana eta kasayan 10 kaalu tapi kaawonan mah nyaeta dituliskeun bari teu langsung dituliskeun saya malaikat raqib katib hei ulah maka dituliskeun lamun eta jalma anu didamel kaawon tanggoh heula sabaraha nyaeta 6 jam tuh dibere waktu lamun dina sewaktu 6 jam teu istighfar teu taubat eta jalmi kana kalpatan kana eta dosa eta jalmi kakara diserat hiji kaawo mana selesai niatna innamal a'malu carina sing jadi ibadah niat anu sae urang teh ayeuna sapertos itu tuh ya kameramen niat sing sae naon margina sangkal lain ka urang sangkal ningal urang jadi nilai ibadah ngan sangkal urang beres dina ibadah nyata urang kudu nyumpona kana syarat jeung rukun tebihan anu mata karusak kana eta ibadah ieu bentuk amal soleh ieu bentuk amal anu diparentahkeun ku Gusti Allah dicontohkeun ku Rasulullah cek Rasul tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi cek sebagian nyaeta man kharaja bi tolabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a cek sebagian deui lam urang tolabul ilmi saware urang nyupri kana surga na Gusti bahkan digampilkeun kana eta jalan surga tapi lamun ningal kana sebagian anu kamari salah sawios kunci surga teh kalimatut tauhid kalimat la ilaha illallah tapi kalimat la ilaha illallah cek sebagian keterangan cek ahli thariqah teh kudu diresikeun kalimat la lam alifna nyata lam anu awal nyata ditarik tina tuntung bujal itu cek ahli thariqah anu benerna dipuihkeun dina dada tuntung lam anu kahiji deui nyata tepikeun kana munah eta diusikeun kalimat la ilaha ta ilaha mah nyata kana luhur susu anu katuhu ilaha nepi ka handapna eta teh
Geus kitu dibeubeurkeun kalimat illallah karena luhureun susu kenca nepi ka disebutkeun latifatul qalbi. Eta kesikeun. Itu. Tahu teh nama ibu bapak diajar. Gitu nya, diajarkan eta. Ibu asal gitunya asal. Asal itu asal. Kalimat la ilaha illallah tadi basicnya kerja sih tapi pak mana orang mah ya kudu dihirupkeun hate gitu. Sabab eta teh hate di sina ruh. Mana orang mah sok aya kalimat teh aya muqayyad, aya ahya, aya majadi. Contohna urang teh ayeuna teh sapertos Arya hirupna jasa teh pedah aya ruh. Aya ruh lain urang. Bahasana nyata injelman. Lain amurang tapi gagaduhan. Lain gaduhnya nya. Disebutkeun teh Arya eta teh. Arya mah nyata injelman atawa gagaduhan. Contohna urang gaduh harta. Eta teh lain urang tapi gagaduhan. Da hakikat mah anu Gusti ti Gusti tak urang mah Arya nyata gagaduhan atawa injelman. Ari injelman suatu saat bakal dicopot. Ari gagaduhan lain urang. Nah, ulah bisa gitu kade urang teh atuh. Ulah pokok pengen cek sebagian keterangan bila mana datang maut urang mah teu aya perjang bigueri. Maaf hartina henteu urang perjanjian heula ke abdi mah 100 tahun kakara datang malaikat Jibril. Kitu bungsi teu? Teu. Urang mah bila mana datang maut teh teu aya. Sugan cek sebagian keterangan nyaeta bila mana datang maut kan itu mah idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana datang maut nyuhunkeun ka Gusti nyuhunkeun saja ulah bakal di maut. Tong sajam setengah jam. Tong setengah jam abdi teh saparapat jam. Nyuhunkeun ulah bakal di maut. Henteu bisa bila datang maut datang. Dan gaya perjanjian urang jeung malaka mah sugan kieu ayeuna ibu katos perjanjian heula jeung malaikat Israil katos teh. Teu kan? Ya, mana cek sebagian masalah keterangan dawan Allah uliruhu min amri rabbis. Masalah ruh mah eta urusan kami. Mana ulah ka jog-jog rasa maneh muda keneh rasa bakal panjang usah dan sadari jalma muda keneh mau. Sok siap mah. Dibacan payu. Datang malaikat Jibril dicerita nepi ka dijieun cik panon mata mah geuning bahasana menta dicerita ka malaikat Jibril nyuhun malaikat Israil nyuhun moal biasa ka budak moal pemudi asal bakal panjang nya kade ulah kajong-jong pengen cek nadam geuning nyaeta urang mah umur didodo ulah di poho aya urang mah di poho rasa bakal panjang teh urang yuswa teh bakal salamina di alam dunya majaran 100 tahun tak urang sedangkan cek sebagian orang adunya nyata 5 juratin akhirat pikeun babakalan alam akhirat. Tah ayeuna teh kudu siap-siap nyaeta urang teh keur babakalan alam akhirat. Mana urang sarasarios anu bakal nyalametkeun nyaeta iman, Islam sareng ihsan.
Hari isbat ihsan mah urang teh nyaeta rasa dicepentrong mah ku Gusti Allah. Bejeng-bejeng dinu caang dinu poeke rasa ditinggal ku basorna Gusti. Tah kira-kira geus aya masa seperti itu. Talamun urang seperti itu moal nepi ka urang dina maksiat atau dosa ge moal parah. Da rasa dipentrong ditinggal ku basorna Gusti. Bejeng-bejeng dinu caang dinu poek sakumaha poekna itu tetep Allah mantinggal. Sifat basorna Allah. Gitu. Ade jadi urang teh digelarkeun kalam dunya nya angin kudu ibadah. Ade ngani dieu urang kudu taliti dina ibadah teh. Sariati urang geus lempeng kana urang iman, Islam, ihsan. Urang salat kosong. Bila mana urang geus mampu jangan dikawakeun. Waktu datang bulan Saum, Ramadan nyaeta puasa. Urang ayeuna alhamdulillah urangnya seueur. Anu umroh mohon alhamdulillah. Tah mudah-mudahan umroh anu disebutkeun makbul jeung makbulah. Mabrur jeung mabrur. Amin. Mudah-mudahan aku ya geus apa ketua di mana we saha laeknya di eta mah pangulung Gusti Allah nya eta teh naon ibadah. Maca sholawat ibadah, zikir ibadah, masyhuran ibadah, tasbih tahmid ibadah, din sajabatan tidinya. Gitu. Ibadah, niatna ibadah ngan kade urang teh. Lamun urang geus kitu kudu taliti, hati-hati bisi urang hilang dina ati aya sifat jubekeun ria, ujug, takabur, atuh pawur dikitu teh. Subekeun walaupun amal-amal anu saleh jeung salihah usaha masih kene nempel seperti itu. Cek sebagian keterangan leuwih ganjaran. Nah, osok itu tara. Asok ibu pemuda menirepe pemuda bapakna ayah ya asok itu pak kamu itu Paul bisa masih kene eta teh masih kene urang encan salah mentina amal-amalan walaupun urang geus migawe tinggi walaupun urang istighfar walaupun urang tasbih tahmid tahlil takbir jeung urang sajabanan dirinya tapi masih kena aya gelap anu aya dina hate ngaji masih kena aya sifat pemujieun masih kena aya ria ujug-ujug takabur pawur eta amal-amalan leungit la astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya istighfar salah resna tapi kana atina rabbal astaghfirullah istighfarnya wedai nyata urang teh la ma'buda illallah supaya diaturkeun ulama sok disetakeun diaoskeun urang sadaya kadang-kadang usapalihna osok kadang-kadang la ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah urang kesimpulan seperti itu insyaallah dasarna urang hiji diparentah ku Gusti Allah kadua ikhlas ngajalankeunana karena Allah kadituna saya niatna insya